saha jelema nu can datang karena ilmu hakikat maka jelema eta wadab yuti babikana yadkhulu ilal khobar eta kaidah jadi lamna asupkeun kana khobar dinaeun ge ngomongna saha jelema nu teu datang kana hakikat maka ayalah eta jelema teh teu mulus tu kan dinaeun cek Ibnu Malik kitu Ibnu Malik mana urang aya nganyahokeun datang ka hakikat teh atuh lain bantrak-bantrak ke hese sebab naon sebab urang mah teu pernah riyadhah teu pernah mujahadah teu pernah muhasabah sebab ieu mah kan pergeseran perasaan jadi lamun jelema encan ngageser perasaanana moal bisa tah nyaritakeun nu di dinya bisa nyaritakeun sote tanyanana geus aya di dinya lamun encan aya di dinya hese nyaritakeunana tah lamun urang nyaritakeun ma'rifat jelemana can ma'rifat hese tak lamun urang ngaji ihya ngaji hikam encan boga rasa atuh mandul mun cara HP Haji Pendi jadul HP na jadul jadi HP ge meureun kumaha nu bogana nya nu bogana jadul atuh jadul bae jadi kumaha dongeng atuh jelema encan marifat sedengkeun hikam nyaritakeun marifat iya nyaritakeun marifat teu bisa nu mantak eta jelema dinyaranan mursyid lantaran geus ngageser perasaanana nyana nyaho perjalanan nyana nu nyana ti syariat ka tarekat ka marifat belah dituna ka hakikat geus bisa nungtun jelema supaya marifat ketika nyana encan marifat haju nyana ngaku mursyid di kumaha aja nyana ge can nyorang tinyahuin perjalanan menuju marifat ketika aya muridna kumaha cenah kula teh kieu kumaha cenah kula teh mun kieu ji teh jadi mun teu kitu ieu kula ieu keur ngawirid praktek datang cahaya tak kumaha tah sia mah hebat aing mah teu pernah kos kitu aing nah kula keur ngawirid cenah barang kula aya nu ngajak hiber jadi saya hiber ji aing mah teu pernah kos kitu tuh aju kumaha ragag guguru dagang kemudian nyanana ge nyanana dina dagangna rugi aja urang guguru ka nyana capetang pan ngomongna mah teknikna tuturkeun ku urang amruk kabehan sih amruk kabehan begitu muridna nuturkeun teh duh cenah ieu kula jadi ngajual sawah siapa karak sawah imah imah deres siapa kos gitu je tuh kos jelema burut teh keur burut datang ka kiai ku kiai titah di minyak kelapaan pan masya Allah kari ayo dilaksanakan kan kunyana terus be kita bebeja deui pan barang menang be meureun 2 minggu bebeja deui kumaha burut sia tambah herang ja ya tambah herang jadi tecak muridna tecak eta tacak anu dibere meureun da di minyak kalapaan atuh pasti herang aju kumaha tuh ye cenah kieu mah Haji Pendi ya tuh sia macan sakumaha barang nu nyana dibukakeun teh sia mah karak sagede perep mah sagede hulu orek burut kabehan
pajar mah bener baju pendek burut. Pajar bener be. Orang ayah. Tak, ulah salah ya guru. Terutama mursyid. Adak teh bendang memursidan teh. Teu meunang kajahoan we deui. Mantek bendu jelema anu geus mursyid neule jelema memursidan. Junya nungtun ngasup-ngasupkeun terbeat lah. Bendu sebenarnya mah ulah wae batur jana bae heula kena pindah rasa. Tai jelema anu encan datang kana hakikat atuh encan mulus sebab naon? Sebab nyana masih kena terjangkit sifat basyariah anu bangsa geuriah salian Allah aya kene di dirina encan pana sedengkeun panana rusakna moal bisa kecuali ku tajalli zat. Jadi atuh kudu perjalananna supaya ulah aya sifat basyariahan. Mana? Di mana-mana masih kene sare bae. Eta masih kene terjangkit sifat basyariah. Tara ngahalkeun ahli ma'rifat mah jeung mun hayang ma'rifat tara ngahalkeun sare. Sajadina bae jeung sakapanggihna keur ngaji los. Hese. Secara metode bangun hese, tapi lamun geus dibere bagian moal. Dahar kitu ge sifat basyariah. Encan jadi begitu becan jadi. Sifat basyariah dahar nginum sare jima sifat basyariah. Ngaginding sifat basyariah. Seperti etalah leungitkeun eta. Maksudna deuk ngaleungitkeun batin sebab nu diurusan teh ruh urang teh suci murni lantaran ti Allah wa nafaqtu fihi min ruhi asup ka awak urang kahalangan ku tabiiyah sifat basyariah. Mata hayang neule anu indah ceuli hayang ngadenge nu merdu irung hayang ngambe anu seungit letah hayang ngarasaan nu lazat maka piceunan eta heula sifat basyariah ta eta sifat basyariah. Lamun urang sorangan eueuh guru nu nungtun moal bisa sebab carana nu hese. Ketika aya guruna step by step. Talalaudan. Ti heula ka dieu ge. Hanya guru mursyid lah anu nyaho nungtun supaya berubah perasaan. Geus lain ngaji ilmiah. Ngaji ilmiah mah pasaran bae eta mah kaditu. Ngaji ilmiah mah tuh neangan bae kiai dek ngaji alfiah, dek ngaji tafsir, dek ngaji hadis. Ilmiah lain lepaskeun eta. Ilmu jadi hijab kana ruh. Lepaskeun. Sebab kabeh ge wa utitum minal ilmi illa qalila. Piceun lain piceun guna naon? Rasa boga ilmu ge bahaya. Murnikeun tandek ngamurnikeun teh kan kudu aya nu nuntun mursyid ngaranna saha cenah tu guru mursyida sugan di Tangerang aya di Tangerang di Tangerang di kota ta Pengkol di naon ngaranna paranti gor di gor teh aya gang teh kali geus etik terus asup ka gang leutik aya ka dirinya aya di luhurna menerima pijat
Saya dengan mursid ganggang kos itu. Heran aing mah. Aduh. Lain kitu mursid mah. Baik nu hirup teu kanyawan sadaya nu hirup. Maupun nu maot. Jelema nu geus jadi mursid mung kanyawan. Contoh, Habib Lutfi emang kanyawan teu. Ketika manehanana di mobil di imah ndek zikir ka Gusti Allah loba jelema nyokot piano secara zahir kan piano nu kamari kula dibahas teh secara zahir ya aya laguna piano secara zahir kan ada piano kurang ditelek ku zahir ya ku kiai ku ustad ku masyarakat ieu teh mah keur nyanyi horenganan piano masyarakat kiai ustad secara zahir ngadengekeun piano na ting teng 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 ting teng 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 ting teng 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 ting teng ngadengekeun ku kabehan teh oh horeng hatenya nama keur ka Allah. Lepaskan tuh. Tuh, secara zahir urang jakeur main piano, nyanana keur ka Allah. Atawa di mobil, lagu. Jadi kan di bus teh kabeh teh kan daekeun lagu kabeh. Kabeh keur ngadekeun lagu. Masya Allah. Tuh kan? Nyana nu teh setelan. Tuh. Ya Allah. Kadeng iku kabehan perdamaian banyak yang cinta damai atuh eta mah belah dieu adi bedi mah lain eta kan laguna hamawi ya mistis. Secara zahir. Oh, kabeh kan kadinya celi syariat mah kan kadinya kabeh ge. Celi syariat mah kadinya kabeh. Wa lamun aya video mata syariat celi syariat kadinya. Orangnya nana mah keur zikir ka Allah. Pisah kan jeung makhluk teu kaharti. Zahir akur. Diuk samobil sabes. Kolbu nyana ka Allah. Seperti eta mursid ahli-ahli mah mung kanyawan. Padi mah lain tasbih. Oh, bila perlu make hadam cekelan ku sia tasbih. Bahkan di nulu jelema ge masyaallah kan. Ya Allah. Masyaallah. Ya Allah. Lain lu si sia. Pasti cili syariat, mata syariat, irung syariat, iya pasti kan zahir. Sebab insan berubah. Tapi kan nu geus boga perasaan makrifat mah ninggalkeun eta teu ngaruh. Musik tinggal musik, teu ngaruh. Gambar tinggal gambar. Nyana kan geus ninggalkeun. Ta ieu keur carita ieu tah. Keur carita li anna sifatil basyari al ghairiyah. Nyana geus eueuh, sebab geus ka Allah. Ghairiyahna geus eueuh, geus fana ku tajalli. Selalu inget ka Allah bae. Atuh musik tinggal musik, nggak ditita. Sepela aja musik bade. Aduh, wow. Bade teh pulkeun, volumena pulkeun. Atuh di bus teh si geter kaca teh. Ting. Nyanana ka Allah. Teh kajahoan seperti gitu. Seperti kos gitu. Eta keur cerita mun musik, mun piano. Naon bae. Nu kadeulina ku urang kok kos kitu sebab urangna syariat
Jadi berarti urang mah ka syariat bae, ka benda-benda, ka tingkah-tingkah nu kadeuleu ku urang. Nyanana pan geus ninggalkeun eta. Dirahasiakeun. Cukup Allah bae jadi ka Allah, Allah Maha Latif. Urang aja tuh zahir mah zahir bae, batin lain. Selalu kos gitu sebab geus eueuh gairiah selain Allah. Ngan ka Allah. Kumaha bae carana nyana? Kumaha bae carana? Ya musik, ya piano, ya dan lain, ya nyanyi. Nyanyi zahir masalah. Batin ka Allah. Jadi loba nu katipu tak ku ahli marifat mah. Loba nu katararipu. Mun keur carita tipu padahal teu maksud itu nyana nyumputkeun. Nah, ieu 100% kos kitu. Di dunia lain sakadar di Indonesia. Ku umbung-umbung na kanyahoan. Urang mah lain pan lamun di jelema mah biasa bae. Asal di loba jelema bae haju bae, gerak na lain deui. Besi teu pajar wali. Ya, tali ana sifatil basariyah al-ghairah sakadar carita mantar si hade ka ahli Allah. Si hade ka ahli Allah. Sebab nyana moal kumaha-kumaha. Sebab teu ngaruh. Jajeng makhluk kumaha-kumaha ge ngaruh sebab naon geus tinggalkeun. Jeung benda-benda teu ngaruh geus ninggalkeun. Tah, ketika can ninggalkeun moal dibere rasa. Ketika geus ninggalkeun dibere rasa 100% dibere rasa ku Allah. Sanajan atuh kumaha Allah tama merena ngan seperti kos kitu. Asal geus ninggalkeun bae ka perbendaan, permakhlukan. Eta geus otomatis Allah mere bae saeutik pisan teh dibere. Saeutik pisan. Sebab eta perjalananna seperti kitu, moal ditata di toriko. Eta teh satu perjalanan. Wari nyana geus tinggalkeun makhluk, teu ngaruh makhluk nu kumaha-kumaha teu ngaruh. Mantek nyana teu beurateun ka makhluk ninggalkeun bae sare-sare bae sabodohan sebab naon hatena geus lain ka makhluk. Tinggal makhluk bae nu puyeng. Nungguan lah, kebelah, teu kapanggih lah dan lain-lain sebagainya. Atuh nyanana mah keur lain di alam eta. Nyanana keur perasaan jeung Allah atuh hese kan. Kitu kena berbagai benda-benda apa ngaruh ku karimun teu. Keur murah. Aju ngaruhan deui deuh. Ku mobil truk aja pengen nu beureum atuh komo tah mah. Oh surat-suratan aja. Nya HP jadul, nya mobil bodong. Remna ge remna blong. Masa aju ngaruh ku nu kos kitu atuh rugi amat. Rugi. Geus aya babarengan ieu, babarengan ahli marifat mah jeung awewe henteu ngaruh. Dan mata teu aneh, ngahadaman lah awewe dan lain-lain sebagainya. Henteu ngaruh sebab beda perasaan. Geus lain di dinya nyana, geus lain di syariat. Atuh geus di keur carita di marifat deh lah. Marifat. Atuh geus kos kitu bae terus ka Allah. Makhluk-makhluk nyana-nyana. Jadi bisa okos daun naon karena kena cai tales tah eta ge Haji Pendi ge jeung dunia teh kos di daun tales. Haji Pendi dunia maksudnya tidak nyangkrung. Ngan teh lain marifat emang teu beunang. Emang teu beunang kenapa? Aduh ngagicel atuh lu atuh kandas deui. Iya ulah kaget. Mun urang ngadongengkeun Ki Sobari baheula di Garut. Atuh sanajan Buya ge geus teu ngaruh, komo Ki Abdul Halim. Geus teu ngaruh atuh beda perasaan atuh di kumaha tuh makhluk-makhluk nyana-nyana kumaha tuh. Cenah boga anak atuh lain deui. Siapa sok ngaduti ka dinya heran aing mah. Macem-macem bae. Coba kan rahasia pribadi tau kos gitu bang. Atuh dongkrak malah ini. Aing hese nyaritakeunana. Atuh mbah na makrifat teh Kangjeng Nabi 9 pamajikanana. Mbah na makrifat.
atuh ieu mah maripat henteu Pak dongkrak wae aduh ieu rugi 12 nah, jadi nafsu birahi mah beda nafsu birahi ka pamajikan mah sebab naon nyana kan geus aya di alam nu eta alam perintah tah geus ka ditu da ge diondang datang teu datang kumaha nyana bae sebab geus lain di dinya ketika datang aya perintah berarti beda tah eta keur carita ma'rifat li anna sifatil basyariyah al-ghairiyah la tafna illa bitajalizat jeung moal leungit sifat bodoh ka Allah ieu maksudna lain bodoh ngitung sia make bodoh ngitung deui jaing sipren hebat teu nyahoan ku ari mah sipren mah baheula Bang da zaman kami sipren ngaranna oh di SD teh geus ngitung sipren bagi kali sipren nah bodoh politik lain bodoh ekonomi lain bodoh ka Allah moal leungit kecuali ku nganyahokeun zat subhanahu jadi ku ari ditata melalui mursyid gancang caritana ayalah perasaan oh nyana sorangan ge kaget jeung indah aya perasaan kos kitu keur nikmat luar biasa embung lah nyana teh babarengan jeung jelema ngahiji embung sebab naon aya kanikmatan kiai nu mantak bareng jadi dinya aya kanikmatan zahir sebab dibere kan mulumayan sabaraha sabaraha dibere ha model sia mah moal bade teuing atuh aing protes protes lah jangan bangsa puluh ratus lah atuh kumaha gaweuna kan jelema ge atuh al jaza bi qadril amal nah aya perasaan eta teh indah saya nyaritakeunana sebab batur nu ngaji Quran kadenge ku urang lain ku ieu kok karasana ku awak eta mah kan hese dicaritakeunana eta mah hese dicaritakeunana nikmat ngeunaheun sebab roh nu ngadenge ai roh pasti kujur awak nu ngadenge teh lain ceuli urang mah syariat ceuli bakharona bagus suarana bagus syariat ieu mah lain sakujur ngeunaheun ngadenge nu zikir ngadenge nu assalamualaikum embung nurutan nya mah embung nurutan sebab naon ai nurutan mah ngaranna kabawa ku alunan eta syariat nyana ngarasakeun ngeunaheun jadi mun aya anu maca Quran ngeunaheun teh ngeunaheun lain ku ceuli mun aya anu maca salam assalamualaikum zainal anbiya ngeunaheun geus embung nurutan nyana kieu bae geus tilok maca Quran bangsa nu geus datang ka dieu jarang teu kuat lamun maca sorangan teu kuat salat teh ngeunaheun jasa poho dagang ka poho kos gitulah jelema anu dibere ku Allah pergeseran perasaan lantaran naon nyanana geus eueuh sifatil basyariyah saat eta ketika datang deui sifatil basyariyah eta ketika datang deui sifat basyariyah di nyana dahar menikmati dahar masalah masalah tapi menikmatina gangguan eueuh 100% 100% teh eueuh teh geus lain 90,9 teh 100% eueuh be aya sifatil basyariyah nempel deh eueuh nyana kan tanyang ceurikan eta saat batur jeung ceurika dosa nyana mah lain jeung ceurikan eta ka mana ngeunaheun teh nu kamari ka mana madak mulailah nyepi bung lah geus di jero kamar ngunci maneh sebab beusi aya nusuk mama watas teh naon karangan orang Batak tak seperti itu lah wah tuh bisa leungit sifat bodoh ke Allah kecuali ku marifat sifat basyariyahna geus eueuh geus tajalli Allah marifat ngaranna kuari sifat kabodohan ka Allah teh moal bisa leungit kecuali ku marifat berarti kan kuari
geus Allah bae hiji bae Allah tah ieu dicaritakeun teh kieu fayu'allimuhullahu ta'ala bila wasitah kakaraknya dibere nyaho ku Allah lain melalui guru deui tanpa wasitah miladun langsung ti Allah ilman ladunian guruna teh mah kos kitu mah guru mah ngan sakadar nungtun kieu cenah carekan ku guru teh di omean deui lain kitu kieu lain kitu tambahan kieu dan lain sebagainya eta teh kan kanyawan tak ku guru sebab perjalanan nyana tadina nah kuari geus lepas henteu hayu jeung guru bae henteu kudu ai geus datang ka dieu mah kan maksudna ge supaya usul ketika geus usul geus lempang sorangan geus malah ngaleuwihan guru bisa keur carita kuari dibere ilmu laduni atuh geus ilmu langsung ti Allah asal muka kitab mana bae Allah seakan-akan tak kieu nek kumaha aju lamun atuh boro-boro kitab teh atuh aya naon kitu ngaranna aya bahasaan ku ari mah teh tangkal kayu ge dibere nyaho ku Allah teh ieu teh tangkal kayu anu aya rahasia di jerona teh ieu teh aya kitu pengobatan anu tah lamun aya jelema anu tah ieu teh obatna tapi teu bisa diakurkeun Allah merena harita teu bisa diakurkeun aya jelema tek we penyakit naon make daun anung nya kan ti Allah. Nah, di Allah teh kos kitu teh Allah mere. Aya deui penyakit kos kitu bebeja ka haji pede. Ya, cak kiai ge make daun anung. Nah, kurkeun berarti kan? Heeh, diinum pae. Eta mah kan ti Allah hese teu bisa diakurkeun teh mah. Nah, ieu banjur gai paeh mah. nyanana ketika aya deui nu datang banyak kita sarua jeung eta teu mungkin dibere eta deui sebab nyana ti Allah aya henteu aya mah ti Allah tuh henteu bae ketika Allah mere dibimbing langsung ku Allah bila wasitoh masyaallah aya anu cager ku jukut aya anu cager ku daun suraung anu cager Allahna saat eta mere seperti kos gitulah wali ngaranna nah mantap lamun keur dibukakeun hijab tak mane coba ka anu ge ke kapangi jeung jelema di nya teh penta ka dieu tah nah eta teh hese geus hese teh mah saat eta Allah ngabimbing milladunhu ilman ladunyan maka payaripu nyana nyahueun ka Allah ditaripi ku Allah ieu nu bere nyahuna wa yabudu bitalimihi nyana ibadah ka Allah ku cara nyana atuh ku pauruk Allah kos Kangjeng Nabi Khadir jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam saat eta Kangjeng Nabi Musa nabi rasul kulantarannya nama diberena ilmu syariat jajang umat ai Kangjeng Nabi Khadir mah atuh kapan nya geus dibere ilmu hakikat atuh pan manggihanana ge kudu make cara heula lempang heula sirina mun lauk bekal ngakolosot pan eta mah bekal geus digoreng masa sih kudu haju lompat ka laut kan kudu kos kitu perjalanan ngaranna nang Allah ta eta teh ku Allah mun deuk manggihan seperti kitu banget mantep hayang kapanggih jeung guru jeung mursyid eta hese sebab Kangjeng Nabi Musa ge hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir hese sakalina kapanggih Kangjeng Nabi Khadirna di laut kok teu kelem sih teu kelem Kangjeng Nabi Khadirna di sajadah di luhur laut kieu bae diuk. Ya coba Haji Pendi. Ayo kita di luhur sajadah di tuh di laut itu bae tuh naon gara di kulon teh. Nah, geus urang kudu siap-siap ngukur 2,5 meter. Maksudna duaan. Duaan panjangna bonceng anjing motor ka ditu. Paeh kabeh. Hese sebab sanajan pahareup saja deukeut babarengan ari nyana teu dibukakeun ieu mah kan aya suudzon bae ka guru mursyid selama aya suudzon moal bisa jadi guru sebab guru mursyid teh neuleuh nyana kan neuleuh dibere deuleuh ku Gusti Allah moal dibere sebab aya keneh suudzon ngahadamna dan lain sebagainya
kahara hese ikir carita metode terus beda